Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kesepuhan, mila para wargi sadaya hormatin singkuring langkung tipayun hayu orang panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rena dina bengi ieu urang tiasa kempal ngariung di majelis di Rorompok pun mojok di Rorompok dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa eti wa haji pendak di sarang wengi aya tos pendak sarang siang teripuh di tabuh 5. Oh di tabuh 5 di teh ngolecer bae. Alhamdulillah pendak sarang maghrib bisa tiasa istirahat. Mohon biasa kabayang upami teu aya wengi nya, aduh repot. Kata Nabi pami siangna lami wangina sakedik jigana mopoknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktas ayeuna urang ngaliung dicatat membuktikan amal soleh kang urang sadaya. Para kesepuhan milah para wargi sadaya dinten ieu bertepatan sareng kaping 12 Rabiul Awal ya upik libur hari ini 12 Rabiul Awal hari kurang libur hilap deui nya hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah ku jalaran mantena ku syariat anu disana ku anjeunna urang dina bengi ieu tiasa ngariung. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngariungna urang dina bengi ieu dina raraga ngalaksanakeun sunnah anjeunna. Dan peringatan maulid teh salah nama untuk kedah setahun sekali upami tiasa mah setiap saat mohon unggal emut ka Kanjeng Nabi maos sholawat emut ka sunah-sunahna laksanakeun sunah-sunahna. Kadang-kadang upami kaping 12 Rabiul Awal nama nya sanes si tekenging yang kadang-kadang sok terjebak karena kegiatan seremonial wungkul seperti di sekolahnya enjing muludan ke adek sana nyanda sangu koneng jantan anu emut nate sangu koneng na ribut ngadarama sangu koneng duika sawangi teu bawa-bawanya sholat isya tengah wengi da sibuk pada masalah koneng. Para kesepuhan miwah para wargi sadaya Kanjeng Nabi teh emut pisan ka urang emutkeun sok sanaos urang kadang-kadang hilap ka anjeunna gitu. Janten 1400 tahun langkung kapengker emutkeun ka umat anu bari dongkap ayeuna nya emutkeun nya melangeun melihat dina hiji riungan kantos para sahabat di taros saha golongan anu kalembat golongan anu soleh sareng mulia saur para sahabat teh tangtos para malaikat Kanjeng Nabi cek Kanjeng Nabi teh nyapuku ai malaikat mah da sadedintena sareng Gusti Allah nya nuhun atau saha deui cenah aya di nu langkung mulia nu langkung soleh saur para sahabat
sareng Rasul cenah Kanjeng Nabi eta mada dipasihan wahyu upami dimuliakeun ku Allah pantes nya nyata saha cenah nya saha sareng Kanjeng Nabi teh nya pangitan urang cenah para sahabat ya Rasul para sahabat pantas dasar ditena sebelum sagarang sareng Kanjeng Nabi apal upami nampi parentah apal kadangu upami Kanjeng Nabi sasauran katingali raraina ngariung sareng Kanjeng Nabi pantas upami saleh upami kalebet jalmi anu mulia janten saha Kanjeng Nabi nya saha cenah para sahabat upami kitu mah nya panginten mung anjeun sareng Gusti Allah nu terang sareng Kanjeng Nabi diwaler bari dina keterangan bari tungkul anjeunna teh nya hapunten sok kadang-kadang sedih jantan diwaler bari rimbasak anjeunna teh bari rimbasak di kajalorna baseuh putri panon diwaler Kanjeng Nabi golongan anu mulia anu soleh teh nya golongan anu bakal dongkap di akhir zaman anu teu papendak sareng kaula teu kantos nguping sora kaula cenah teu kantos ngariung sareng kaula tapi anjeunna iman ka kaula mudah-mudahan golongan anu disebatkeun ku Kanjeng Nabi di antawisna urang sadaya anu ngariung dina mudah-mudahan janten para sahabat mah pantas upami iman ka Kanjeng Nabi margi anjeunna nyaksian nyalira Kanjeng Nabi upami Kanjeng Nabi bicarakeun gedung mukjizat para sahabat nyaksian ku anjeun nyalira kalau upami urang mah kan terang jadi aya golongan anu disebatkan Kanjeng Nabi untung sungguh beruntung mereka yang bertemu denganku dan beriman kepadaku tetapi sungguh beruntung jika diulangi 3 kali beruntung mereka yang tidak bertemu denganku tetapi beriman kepadaku zamanawi umat-umat ayeuna panginten anu teu penak sareng Kanjeng Nabi teu kantos nguping teu kantos paamprok jonghok tapi ya iman ka anjeunna sekali ini mudah-mudahan urang kalabat golongan anu tadinya anu disinyalir ku Kanjeng Nabi nah dina raraga Maulid Nabi abdi bade mangmaoskeun salah sawias ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah surat ke-8 ayat 128. Yang berada di Cadatina terjemah tafsir Ibnu Katsir jilid 4 juz 8. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman menjelaskan anugerahnya kepada orang-orang yang beriman berupa pengutusan seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni dari jenis mereka, serta berbahasa dengan bahasa mereka sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa
wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb, kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Al-Baqarah ayat 128. Dan firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Quran surat Al-Imran ayat 164. Dan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yakni dari kalangan kalian, dan berbahasa dengan bahasa kalian, sebagaimana pernyataan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan An-Najasyi, yaitu Raja Habasah, dan Al-Mughirah bin Syu'bah kepada utusan Kisra, Raja Persia. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Kami mengetahui nasab, garis keturunannya, sifatnya, tempat masuk dan tempat keluarnya, yaitu tempat tinggalnya, serta kejujuran dan amanahnya. Hadis ini masih ada kelanjutannya. Firman-Nya, azizun alaihi ma'anitum, berat rasa olehnya penderitaan kalian, yakni ia merasa susah jika menyaksikan penderitaan dan kesusahan yang menimpa umatnya. Dalam hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, inna hadzal dina yusra, sesungguhnya agama ini mudah dan seluruh syariat penuh toleransi dan sempurna, terasa mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah atasnya. Jadi Kanjeng Nabi henteu bade nyusahkeun urang ku syariatna, malihan ajeuna ngaraos pusing upami syariat ieu karaos ngaberatkeun umatna ya. Janten pelanggan pisan ka urang teh sok bilih urang teu tiasa ngalaksanakeun syariat anu dicana ku anjeunna ti Gusti Allah. Ya aya kisah dina waktos Kanjeng Nabi bade pupus, Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril dengan suara yang amat lemah, kainten lebih di atas payahnya. Wahai Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata malaikat Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Tanya malaikat Jibril lagi. Rasulullah SAW balik bertanya kepada Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Dan kan di pasihan wartos yang Kanjeng Nabi terus disambut ku para malaikat, cenanya pintu-pintu langit dibuka. Kanjeng Nabi henteu bingung, itu naros deui beri taroskeun teh saha urang ayeuna mana we nya. Rasulullah balik bertanya, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata malaikat Jibril. Jantan Gusti Allah mendugikan ke malaikat Jibril surga moal maka dieusian ku umat-umat nusan satu acan umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik semakin dekat saatnya malaikat Jibril melakukan tugasnya. Perlahan roh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang.
wahai Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah SAW mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. Jika engkau melihatku hingga engkau palingkan wajahmu, Jibril, tanya Rasulullah SAW pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah? Direnggut aja, kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Dan kemudian beliau berkata, ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakanlah saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Panginten lebih kakian kanjeng Nabi. Emut ka orang emut ka umatna. Jantan ujung mayunan sakaratul maut anu sakitu nyadina masih kene emut ka urang eta. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Dan Sayyidina Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisalat wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Ia menawi amanat Kanjeng Nabi waktu Sayyidina sakaratul maut anu kahiji pelihara salat. Khususna ka barangkali gapun anak ya panjar opal bapak pesan dopina teh mau aya pesan bapak mah ngudangkeun subuh cek bare basana deui ka di banjur ku cai wah Pak Haji teu ditakol mah di banjur we bagi disemprot ku semprotan teu mempan ayeuna di banjur lain bapaknya wah lain bapak gelehnya lain justru bapak karunya gitu. Nah, jadi pelihara sholat, kemudian peliharalah orang-orang lemah di antaramu, lemah hartanya, lemah fisiknya, lemah kedudukannya. Di luar pintu pilu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Kanjeng Nabi tanya nyaur kitu takut keku Sayyidina Ali kadangu. Umatku, umatku, umatku. Seseorang anu kadangu Kanjeng Nabi Sayyidina Ali saantosna eta manawi Kanjeng Nabi pupus. Jantan duka dia Kanjeng Nabi laras-laras naon hoyong-hoyongnya hoyong nyaksian umatna tiasa ngalaksanakeun syariat agamanya, syariat agama Islam. Jantan anjeunna pusing upami ieu syariat karaosna abot ku umatna. Da salaras nama teu abot-abot teuing nya syariat Islam teh. Mu kadang-kadang ku malas janten karaosna abot teh. Urang teraskeun firman-Nya azizun alaihi ma'anittum. Bah terasa olehnya penderitaan kalian, yakni ia merasa susah jika menyaksikan penderitaan dan kesusahan yang menimpa umatnya. Dalam hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, inna hadzal dina yusra, sungguhnya agama ini mudah, dan seluruh syariat penuh toleransi dan sempurna, terasa mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah atasnya. Jantan syariat Islam penuh dengan toleransi, seperti sholat tetiasa ngadeg bari calik, tetiasa calik
bari ngagolernya mohon ngagolerna aya aturana gitu teu sakarep sorangan bari ngadapaan gitu tiasa pamitiasa keneh mah diatur ngagolerna itu kadang-kadang kumar getaran hukum sholat sunnah dan keyangan dan bari calik nyari tiasa keneh ngadeg banyak ngadegnya saksara sholat sunnah itu berkira sapotong bareng pemberi salib. Dan firman-Nya harisunalaikum sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu sekalian. Yani sangat berkeinginan keras agar kalian mendapatkan hidayah serta kemanfaatan duniawi dan ukhrawi. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha lam yuharrim hurmatan illa waqad alima annahu sayatalli'uha minkum mutalli'un ala wa inni akhidun bihujazikum antahafatu finnar katahafutil faras awit subab. Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan suatu perkara melainkan Dia telah mengetahui bahwa di antara kalian akan ada yang melanggarnya. Ketahuilah bahwa aku telah melarang kalian untuk sampai jatuh ke dalam neraka seperti seekor kupu-kupu atau lalat yang jatuh ke dalam api. Firman-Nya, bil mu'minina ra'ufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini seperti firman-Nya, waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Demikian pula perintah Allah dalam ayat yang mulia ini, yaitu firman-Nya, fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keimanan, yakni berpaling dari apa yang kau bawa kepada mereka berupa syariat yang agung, suci, sempurna dan lengkap. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. yakni Allah lah yang melindungiku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selainnya. Aku bertawakal kepadanya sebagaimana firman-Nya, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Rabb masyriq, timur dan maghrib, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Firman-Nya, bahwa Rabbul Arsyil Azim, dan Dia adalah Rabb yang memiliki aras yang agung. yakni Dialah penguasa sekaligus pencipta segala sesuatu. Sebab Dia Rabb atau pemilik aras yang agung, yang merupakan atap segenap makhluk. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya berada di bawah aras Allah. Kajatan Kanjeng Nabi, bil mu'minina ra'ufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dina ayat sanes, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Tak jantan Kanjeng Nabi kajalma mukmin sakitunya ahnanya, kajalmi anu ingkar henteu maksa, henteu geuleuhnya. Hiji waktos dakwah ka Taif, di Taif disambut ku naon neng, ku batunya dibaledogan wika getihan. Taku Kanjeng Nabi si getih tadi tandean tadi diantap buraka tanah
ditaros ku para sahabat kunaon Kanjeng Nabi eta ketika anjeun di tandean ku anjeun sareng Kanjeng Nabi upami ieu teu timburan ka tanah Taif pasti tanah Taif bakal di hancurkeun di Gusti Allah. Jadi darah Kanjeng Nabi murah di tanah Taif. Terjantan mau jantan teu diraos anjeunna di baledogan teh ku nyaah-nyaahna ka umatna. Upami ayeuna masyarakat Taif diajar Gusti Allah saranjeunna abdi bade dakwah ka saha deui kana eta. Terjantan ieu Kanjeng Nabi sakieu nyaahna ka urang kapungkur ribuan tahun kapengker emut ka umatna anu bade dongkap. Katun ayeuna urang panginten terus di ka mana emut ka anjeunna. Upami ayeuna urang emut nembe emut Kanjeng Nabi mah tos emut di kapungkur ka urang teh. Upami urang ayeuna nangis emut ka anjeunna Kanjeng Nabi mah tos dipalu nangis emut ka urang. Upami ayeuna urang duwi kagetihannya mela agama Allah Kanjeng Nabi terus dipayun anjeunna ngorbankeun fisikna duwi ka waosna murang teh. Tah panginten duka ieu urang tiasa henteu males kahadean anjeunna nya duwi kana kieu. Mun panginten urang mah berusaha semaksimal mungkin dina raraga pangemut lahirna Kanjeng Nabi rupina teh ulah diantosan setahun sekali saya nama mohon ya upami hoyong radi sering panginten minimal saminggu sekali lah minimal tiap dinten Senin tiap malam Senin emut ka anjeunna emut ka lahir Kanjeng Nabi emut ka syariatna sunah-sunahna gitu. Da Kanjeng Nabi nyalira emut ka dinten lahirna dugi ka anjeunna puasa tiap dinten Senin. Jantan sanes urang tuturut munding ka urang Nasrani jingan ngayakeun naon Natalannya. Jantan anu penting mah sanes upacara seremonial nah mung urang emut ka Kanjeng Nabi na ngagungkeun emut ka Kanjeng Nabi emut ka syariat nu dicara ku anjeunna urang tos dugi ka mana ngamalkeun syariat anjeunna. Jantan tak lebatna upami tiap bade mayuna dinten Senin emut Senin teh dinten lahirna Kanjeng Nabi urang introspeksi dina saminggu kapengker dinten-dinten tos maksimal teh acan ngalaksanakeun sunahna. Di antawis umat Kanjeng Nabi anu naon buktos yang urang cinta ka anjeunna di antawisna maka hiji nyaeurkeun maos shalawat anu kadua jangan hirupkeun sunah anjeunna sunah anjeunna kalabat ayeuna mah pangaosan ngaos Quran silaturahim mudah-mudahan ku niat anu ikhlas urang dicatet ya sebagai umat anu cinta ka anjeunna manawi teu seueur anu dirugikeun sakedik mari pengalaman waktu di Madinah mah asa karaos pisan didinya karos pisan naon hadirna Kanjeng Nabi teh mohon kehadiran anjeunna teh mohon janten nyabentanlah duka teh tiasa digambarkeun eta duka dibelaan naon persedak-sedak ucing-ucingan sareng askar hoyong dugi ka rodoh mohon dugi ka rodoh eta tah duka bar senteuna Mang Haji Udin nya hari tambah panginten da hoyong caket sareng Kanjeng Nabi kumaha carana nya nu tiasa teh mung dugi ka ngudag rodoh panginten ka dinya manawi yang kita sedujikeun mudah-mudahan aya manfaatna hapunten bilih sakiranganana dilakung jelas manawi dikupas ku Mang Haji Udin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dijelaskan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sejahtera salam jelas pisan itu orang alhamdulillah rabbil alamin. Kesimpulan anak
nu menarik nu terakhir kami Rasulullah kapungkur berapa mi orang nangis ayeuna Rasulullah ayunan Rasulullah kami orang sampai ketihan ayeuna misalnya Rasulullah semayunan pembahasan Quran di surat Al-Ahzab ayat 21 istilahna a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah memang contoh pasti anu disaurkan ku anjeunna dipesankan segala rupi pasti terus anjeunna ngawitan melaksanakan anak itu. Tadi no menarik oke pesan tentang sholat ya pasti Nabi no nyontohan bangsa enak sholatna di antaranya digambarkan riwayat Nabi Muhammad SAW ku getolna sholat sampai bareng sampai anak-anak hatta tarimat padamah sampai Nabi sampai bareng magina rajin sholat. Maka Nabi nekankan sholat tadi ya anjana anda melaksanakan halak gitu. Pesan Nabi terutama untuk tiap tahun yang tiap minggu kayak ai sholat kan tiap irahat ya kan sholat kan tiap waktu. Nah pesan Nabi berarti tiap waktu itu teh gitu ya. Pami anu tiap minggu mah ya santana mungkin milari ilmu ya di urang teh wengi seten kieu ya kelebat anu Nabi diwajibkan ya diwajibkan. Maka dina hiji riwayat oke disebutkan di sahabat aya anu salat, aya anu ngaji Quran, aya anu milari ilmu. Saur nama Nabi milihna sareng no milari ilmu. Sanes nyepelekeun anu dua tadi nu ngaos sareng nu salat. Tapi memang Nabi pasti pilihan Nabi pasti lagu utama maksud Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih taufik ke orang sadaya kangge langkung berhatoskeun sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi jaga dicatatkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge ngagugah di keluarga ya milar ilmu terutama. Tadi zaman Nabi mah susah serba sulit ya, tadi katoif dilempar orang mata yang lempar mata dongkap ke pengajian. Jadi orang mata aya halangan sebetulnya mah taya orang taya tantangan. Ingat angin tantangan ya di diri orang baik tidak nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mafarin taufik orang sadaya agar dengan anu meratuskan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masya'ana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah masya'ana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah masya'ana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.